Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuqara'ul muhajirina yadkhulunal jannata qabla agniyaihim bi khamsi mi'ati sanah. Khotiman rahimakumullah. Al-haudu atanapi diungkapkeun ku istilah al-kautsar. Aya ulama anu ngabentenkeun aya al-haud qoblal as-sirat, aya al-haud fil jannah aya al-kautsar. Aya talaga anu sateuacan jembatan anu dibahas 2 minggon kapangkar teh legana cigah hiji tempat ka hiji tempat. Nah, di dia digambarkeun deui cigah jarak antara Ka'bah sareng Baitul Maqdis. Legana teh. Berarti jarak kota Mekah sareng Palestina. Sabaraha Kang Don? Harita bisa ka Palestina? Tak sakitu tah jarakna teh. Jauh pisan, Pak. Talagana teh lega pisan. Cangkir ngajalajar di sisina lir ibarat bentang-bentang teh. Sampai sauna Nabi digambarkeun lamun saurang jalma nyodorkeun panangan kana eta talaga, si cangkir teh kagedor. Maruragan bakat tingku seueur. Dijagaan ku malaikat seueurna teh 70.000 bari nyepeng tongkat tina besi anu panas teh. Anu murtad ngadeukeutan gebuk, ahli bid'ah ngadeukeutan gebuk. Tangke aya sagolongan deui, Pak. Alhamdulillah ku izin Allah, jadi ternyata ada 3 golongan yang diusir dari telaga sebelum as-sirat. Hiji anu murtad, artinya dia pernah masuk Islam tapi keluar deui. Nu kadua ibu ahlul bid'ah. Ngarobah namahan ngurangan karena aturan Islam. Tah engke aya golongan anu katilu. Ieu mah murtad sanes. Ahli bid'ah tiasa janten henteu tapi ternyata termasuk golongan anu diusir. Engke urang kapenak dina makalah. Aya deui talaga engke di surga, Pak. Maka ulama teh aya anu bade talaga nu sateuacan as-sirat, bade talaga anu di surga, duanana ge cenah namina al-kautsar titik kitu, aya nu kitu. Ieu al-kautsar itu al-kautsar. Aya oge ulama teh anu supados terbingung umat Islam, anu sateuacan as-sirat mah al-haud. Anu di surga al-kautsar. Padahal duanana ge al-haud keneh. Teta anu kapaham ku sim kuring tina buku atanapi kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah karya Imam Al-Qurtubi. Ayeuna iwatu iman katerangan anu sanes kauninga yen ternyata setiap nabi ge gaduh talaga. Rasulullah SAW ngandika, inna likulli nabiyyin haudon
Estu pikeun unggal nabi teh gaduh talaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Jeung estu maranehna ngarasa reueus bahasa Sunda na tina bangga bahasa Indonesia. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia, itu bahasa Indonesia. Upami bahasa Sundana janten kumaha? Abdi reueus janten bangsa Indonesia. Ulah kieu, abdi bangga janten bangsa Indonesia. Bangga dina Sunda mah naon? Hese berat. Nah gitunya sesah abot. Dina mernahkeun basa oge urang teh peryogi apik. Kumaha pun bojo damang. Itu nanyakeun pamajikanna, nanyakeun pamajikan urang itu. Kedahna tuang garwa. Mangka eta para nabi teh bakal ngarasa reueus. Saha di antawis aranjeuna anu pangseueurna didatangan talagana. Sadaya nabi, Bapak Ibu gaduh talaga, sadayana ngaros reueus. Upami talagana teh seueur anu nepangan. Wa inni jeung estu kaula saur Rasul. Arju miharep, bentuk miharepna teh henteu ngagunakeun tamanni tapi arju. Bentuk harapan dalam bahasa Arab aya dua, Bu. Aya roja, Pak. Aya tamanni. Pami roja mah harapan yang sangat mungkin. Pami tamanni harapan anu pamohalan. Mata ungkapan age cigah laetani, cigah ieu ningan Pak, orang-orang anu masuk neraka. Pan maranehna nyarita, duh mun teh mah cenah kaula teh geus we mending jadi taneuh sakalian. Itu pami telepat lu ngagunakeun ungkapan tamanni, henteu taroji. Kulantaran nalika geus neraka mah apa geuning neraka teh panas. Ku Rasul ngungkapkeun wa inni arju, hartosna ageng pisan kemungkinan talaga nabi teh Ibu pang pinuhna ditepangan ku manusia. Wa inni arju an akuna aksarohum waridatan. Estu kaula miharep upama talaga kaula teh anu pangseueurna ditepangan, nu pangseueurna disumpingan. Bakal urang nepangan Rasul kana talaga anjeunna. Halo. Bakal moal. Bakal nama. Punten, entong-entong mah Bapak Ibu. Tadi oge anu murtad bakal nepangan bakal. Sanes moal Pak, anu murtad teh bakal nepangan heula. Ahli bidah bakal nepangan bakal. Anu golongan katilu bakal nepangan bakal. Tapi nalika nyaketan nu tadi teh digebugan ku malaikat. Nya ku malaikat digebug, nya ku Rasul diusir. Ku kalimat suhkon. Saur para ulama mah suhkon teh Ibu hartosna teh bukdan. Sing jauh. Diusir Pak ku seorang sosok anu bisa jadi di kahirupan dunia mah dipuja dinista. Berapa lagu yang tercipta tentangnya gitunya Bu. Berapa syair yang dibacakan hanya untuk Rasulullah. Tapi ketika pendak sareng Nabi, kumaha ceuk Nabi? Nyeri Pak hate. Jadi ari nalika di alam dunia dinyanyikan, leres Bu. Ketika di alam dunia dipuja, dipuji, pas tepang
diusir. Tong boro mere tanda tangan ini mah kalah diusir. Maka saur para ulama sanes kumaha urang mika cinta ka Rasul. Sanes eta permasalahan ibadah. Sanes kumaha urang mika cinta, tapi kumaha sakan urang dipika cinta ku Nabi. Nabi teh hoyong kumaha ti urang teh ulah mawa karep sorangan gitu. Bukan tentang bagaimana kita mencintai, tapi bagaimana kita dicintai. Pak, aya buku di Cibegol diajar pelajaran qiraah. Aya hiji jalma ngurus ai beruang naon bahasa Sundana. Beruang mah beruang. Henteu janten berduit. Beruang. Eta beruang teh diurus Pak ku jalmi eta teh dipasihan hakaneun, diibakan. Oh pokona mah nyaah. Hiji waktos si dunungan teh kulem tibra luar biasa tibra. Da ngaran sato mah Bapak Ibu punten saat galak-galakna sato lamun diurus ku kanyaah pasti mulang tarima eta sato. Mata lamun aya budak teu mulang tarima kana jadi kolot leuwihna tibatan sato. Sato wae sakumaha galak bakal nurut. Nah, si dunungan teh keur kulem euteup naon dina eta kitab teh dijelaskeun. Laleur kana mastakana bukan ta'arna. Kulantarannya teh ya si dudungan teh kikituan ae Pak. Kawagal gitu kulemna janten teu tibra, terus gituan, reup deui, euteup deui. Terus naon disebutna teh? Ngagebah. Nalika tep euteup eta mah kunyaahna beruang. Nyabok itu maksudnya nyabok naon lalir bukan maksud menyabok dunungan. Da eta mah dina kitab disebutkeun sakali nyabok maot Bu pan beruang teh nya si kukuna teh pararanjang nya badag habok maot Pak. Nah itulah gambaran orang yang terlalu fokus mencintai tapi tidak bisa mengartikan bagaimana dicintai. Nyaah namanya nyaah ngan manehna teh teu luyu jeung naon nu dipiharep ku dununganana. Nah ulah cegah beruang gitu cinta ka Rasul teh. Habok teh nyaho Rasul ngamek teh. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Dina hadis anu diuningakeun ku Imam Al-Albani hadis ieu teh sahih sauna. Dina kitab Zilalil Jannah fi Takhrijis Sunnah. Sesungguhnya aku punya sebuah telaga seluas jarak antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Engke ku ajodi di parios jarak Ka'bah sareng Baitul Maqdis sakumaha tah. Engke termasuk penelitian tentang Isra Mi'raj. Lamun Isra Mi'raj. Lamun Isra karek Mi'raj nya. Isra Mi'raj pan Isra Mi'raj di mana Bu? Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha, balik deui ka Masjidil Haram dalam jangka waktu 1 malam. Bahkan kata para ulama bukan 1 malam, kurang dari 1 malam. Dan henteu ti magrib tepikeun ka subuh eta teh kurang dari 1 malam. Ngagambarkeun legana Bapak Ibu. Putih bagaikan susu, bejana-bejananya sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Sesungguhnya aku benar-benar seorang nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Sakali deui ieu ngajelaskeun legana, ngajelaskeun hebatna. Turun tema Bu, turun judul ayeuna. Saha anu pangheulana datang ka talaga Nabi. Bapak Ibu upami ditaros ku patarosan cigah kitu. Saha anu pangpayuna sumping ka talaga Rasul.
Kedah atau nepi kedah pisan aya dina manah urang yen anu panggeulana teh urang. Kedah atau nepi kedah pisan? Kedah pisan aya cita-cita. Pangpayuna sumping kana talaga Rasul teh urang. Kumaha atuh ciri-cirina? Saur Nabi awwalun nas, manusia anu pangheulana. Wurudan alaih, anu gura-giru datang ka talaga kaula teh siapa? Fuqaraul muhajirin, jalmi-jalmi fakir ti orang-orang muhajirin. Punten Pak, muhajirin teh orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu meninggalkan segudang kekayaan. Nu gaduh toko, noni pangangongan domba, onta, keluarga, tanah, sadayana ditinggalkeun. Ketika datang ke Madinah, acuh kanu dianggo. Maka aya hiji perang nya, beres perang teh Rasulullah bagi-bagi gonimah. Sadayana gonimah Bu, padahal anu perang teh gabungan antara muhajirin dan ansor. Eta gonimah ku Rasul sadayana dipasihkeun ka muhajirin. Ansor marelong we kieu. Nah, cenah Nabi teh cenah ari ka muhajirin masihan, ari ka abdi sadaya teu saperak-perak acan. Sampai ka aya di antara sahabat ansor nyebatkeun kieu, mudah-mudahan cenah Nabi dihampura ku Allah. Pak, halo. Mudah-mudahan Nabi dihampura ku Allah. Padahal Nabi bersikap seperti itu teh wahyu ti saha Bu? Di Allah. Eta meunya bakat tinggu keheul gitu. Lamun hari taya orang Pasir Mulia kumaha? Pas bagi-bagi ieu Pak, gonimah, harta rampasan perang, amplop, angpau. Bapak teh dipasihan, padahal bapak teh ti awal ngiringan perang teu bikin kagetihan segala rupa. Misalnya sampean kengeng panangan cacat teu dipasihan bagian, kira-kira pas dina kondisi kitu bakal kumaha Bu? Lamun ayeuna meureun kumaha ngalungkeun kartu. Entos cenah abi liren cenah kieu-kieu teuing mah. Pak, Ansor mempertanyakan. Nah, cenah abdi sadaya henteu dipaparin. Obrolan manehna teh dugi kan ka Rasul. Bu, aya Rasul teh ya kan rerengcangan we ge saha? Jibril atuh gaduh pangharewos. Intina di antawisna saur Nabi, yeuh kaum muhajirin, saacan datangna kaula anjeun teh miskin. Anjeun bisa beunghar ayeuna teh kulantan kaula hijrah ti Mekah ka Madinah. Saacan datang kaula anjeun pasea pagawean. Pan anjeun teh kaum Aus jeung Khazraj mimitina pasea we anjeun mah unggal poe. Pan datangna kaula anjeun beres. Tapi maranehna muhajirin, maranehna teh jalma nu baleunghar di Mekah teh. Jalma nu aya, terhormat, ninggalkeun sagala rupa datang ka lemur anjeun. Matak dipanteseun maranehna dibere gonimah teh nguatan hatena. Tapi pikeun aranjeun ka mana wae anjeun Ansor init kaula bakal nuturkeun. Lamun teh mah datang ka hiji lembah aya rombongan ieu jeung rombongan itu cek Nabi, di antara rombongan teh aya rombongan Ansor, kaula mah bakal nuturkeun Ansor. Sok ayeuna mah pilih ku anjeun Ansor. Dek gonimah dipindahkeun jadi milik anjeun kabeh, kuring ngiru ka muhajirin mulang ka Mekah. Atawa anjeun ridho pikeun kaputusan ieu, gonimah dibikeun ka muhajirin, kuring ngilu ka anjeun. Nangis Pak. Jadi terkadang Bapak Ibu aya nikmat anu teu tiasa dinileikeun. Punten ketika Bapak Ibu gaduh pimpinan jamaah anu sabar, kudu digaji sabaraha aya. Sebutkeun. Ibu misalnya hadir di sapudeureuan Bapak anu mengawal perjuangan para suami,
perjuangan para anak. Tah kanikmatan cigah kieu teh ku Rasul teh disogrogkeun ka Ansor jeung Muhajirin sangkan janten bahan tapakuraneun pikeun aranjeunna. Mangka termasuk tentang telaga Bapak Ibu. Saur Nabi awwalun nas wurudan alaihi fuqaraul muhajirin. Anu pangheulana bakal datang ka talaga kaula teh jelema-jelema fakir, jelema-jelema miskin, jelema-jelema malarat ti kaum muhajirin. Pak, upami ayeuna Bapak ngaraos sedih. Sedih kunaon? Budak teu kajajanan. Kamu pas usum kopi nu kumaha Bu? Wajib nyanak HP. Aduh, nyeri hate nya banyak. Teu tiasa mangmeserkeun HP. Budak SD kedah nyanak HP nya harita. Sampai ka dina sabaraha berita aya bapak-bapak maling HP gara-gara budakna teu bogaeun HP. Nyeri bapak teh teu bisa mangmeulikeun baju lebaran. Budak ceurik mulang ti sakola naon? Jajan ngan 2000 tos seep. Enjing-enjing can istirahat ieu teh. Tos euih deui. Wacana nyokeun jajan deui eueuh jang. Dengan segala kekurangannya, tenang Bapak Ibu. Jalma anu fakir bakal pangpayuna nepangan Rasul di Talaga Al-Kausar. Asyu'tsu ru'usan. Ciri-cirina teh buuk-buuk maranehna acak-acakan. Gambaran naon? Tegaduh sampo. Pami tegaduh sampo, tegaduh naon? Tegaduh artos. Pami tegaduh artos nya miskin teh. Apaan cenah kedah getol ibak nya anu getol ibak ge pan upami di zaman Rasul mah Pak rambutna teh paranjang sampai ka tak-tak. Anu berkecukupan mah eta teh sok ngarango minyak. Upami orang-orang Yahudi malih sok diwarnaan ku warna hideung luwis mata Rasul mah ka para sahabat sok cenah rada beureman sakedik naon itu jangan bedakeun diri jeung Yahudi kan gitu. Panena mah anu bareureum teh naon Bu? Budak nu teu balenar nya dibareureman dengan kapan cenah Rasul ge baheula dibeureman buukna nya baheula mah ngabedakeun jeung Yahudi justru eta mah kalah sarua jeung Yahudi. Aya nu buukna beureum aya. Tah eta mah kumaha? Alami eta mah. Alaminya banyak bodas mah nya. Alami eta. Adun susiaban. Maranehna teh ciri-cirina nalika di dunya teh nganggo raksukan ge dugikeun ka kucel. Kumaha naon? Eta-etana acukna teh eta we sangsara. Alladzina la yankihunal mutana'imati. Maranehna jalma-jalma anu teu tiasa ngadahupkeun diri ka istri-istri anu marewah. Bogoh kanu beunghar, kanu sejahtera ditolak wae. Direret ku juru soca gitu dina kahirupanna teh. Ditampik nganggo ka-nya, aya ditampi, aya ditampik. Nalika sumping narosan teh ujang cenah di manten damel abi mah marbot masjid. Naon atuh pada mah sadina ieu we cenah adan jeung beberes gitu. Oh, mohon atunya sing lancar garupina sanes waktos amang deui. Nya teh nolak gitu. Dugikeun ka seueur gadis anu menjauhi sanes mendekati gitu. Wala tuftahu lahum abwabus sudad. Jeung maranehna dina hirupna teh tara dipangmukakeun panto ku jalma-jalma.
Lamun hiji waktu natamu teh nu gaduh bumi teh tos gaduh pirasat tuh. Lamun teu nginyeum menta si eta mah. Tapi kan ka api-api teu aya. Tara dibuka pantat teh Assalamualaikum. Aya budak. Bapak aya. Saur mamah teh wartoskeun teu aya. Ari mamah di mana? Di kamar. Tah. Itu ngagambarkeun betapa miskin gitu Bapak Ibu. Tah anu kieu anu bakal lebet ka surga pangpayuna termasuk bakal pangpayuna nepangan Rasul dina talaga. Bapak Ibu punten itu sing jadi lanong kana manah urang teh gitu. Aya imabu pemuda curhat ka sim kuring ramana teh cilaka tina motor sampai usaha keluarga janten kawagel. Abi cenah Ustad kuningal rama teu damang si mamah cenah warung teu pajeng-pajeng hoyong janten YouTuber kumaha carana nya meh tereh beunghar dina YouTuber mah cenah urang teh memang kudu koclak cenah kitu membuat kekoclakan sedunia meh seueur anu ngalaik teu naon cenah ieu mah dina raraga nulungan si bapa cenah jeung kulawargi kan itu teh pola pikir anu teu acan dugi ka dieu Pak. Seolah-olah kehidupan dunia teh menjadi tolak ukur kebahagiaan hedonis geura tinggal anu dihandapna. Bagaimana tanggapan Umar tentang sabda Nabi tersebut? Ketika Nabi nguningakeun sapertos anu di luhur, rombongan yang pertama-tama datang ke telagaku adalah orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin yang berbaju kumal, berkepala kusut, tidak mampu menikahi wanita-wanita sejahtera dan tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki yang cukup. Kata Sauban, sahabat, mendengar itu maka Umar bin Khattab menangis sampai basah janggutnya. Bapak Ibu uninga Umar anu harta bandana teh Pak luar biasa seueur. Sampai upami perang ketika para donatur Rasulullah tos mendukung perjuangan itu luar biasa sumbangsihna. Umar, Utsman eta nu sok janten andalan. Kadituna Abdurrahman bin Auf. Ieu tiga saudagar besar yang selalu pasang badan. Mun bahasana mah ya Rasulullah wegah naon. Eta margina naha kumagi Umar mah Bapak Ibu ngartos kana nu disebat jariyah. Tinggal kieu Pak. Naon bentenna Bapak infak ka seseorang jeung infak kana perjuangan naon bentenna? Pami Bapak infak ka seseorang, maka manfaatnya untuk orang tersebut saja. Tapi ketika Bapak infak karena perjuangan, selama perjuangan itu hidup, selama itu pula menjadi jariyah bagi kita semua. Nah, ketika Umar naha toh-tohan Bu ngabela Rasul, Utsman, Abdurrahman bin Auf, sahabat nu sanesna kumagi terang sareng ngartos lamun Islam ayeuna tegak, teras-terasan Islam aya dugikeun ka poe kiamat, maka salami eta naon nu pernah ditanam ku Umar teh bakal janten jariyah. Sapertos Bapak Ibu infak muskercab. Siapa? Dinten Ahad. Caur Bapak teh aya nitip ya. Pangdugikeun ka Ustaz Budi. Wios cenah sakedik, wios. Puntanya mung aya 10 juta ceuk Bapak teh. Siapa? Eta 10 juta teh uang jajan Bapak teh. Halo. Atau ngimpen mah ulah hanap-hanap nya punya. Wios da lamun teu aya mah ngimpen deui we. Ayan ieu nitipnya kanggo Ustaz Budi. Soalna cenah bade muskercap di Malabar Mountain. Punten kitu mung sakedik mung 10 juta ke pami aya di tambihan deui. Nah Bapak teh dugikeun ka toh-tohan ngabela kumagi Bapak yakin salila persis aya maka catatan amal soleh jariyah teh terus ngalir. Matak di persis mah Bapak Ibu ketika Bapak infak 2000 ieu mah eta teh dibagi-bagi aya anu masuk PJ, PR, PC, PD, PW, PP sadayana bergerak jamiah maka pahala orang terus mengalir.
Nah, maka mudah-mudahan titipan-titipan Bapak Ibu di Jamiah teh menjadi seperti semangatnya Umar membela Rasulullah. Siapa? Halo, 10 juta? Teu aya 10 juta atuh. 10.000 atuh gitu. Insya Allah beres pengawasan Bapak langsung nepangan ayayan punten artos mah aya iwet kunci motor. Naon hayang jadi jariah. Bapak ulah ditinggalkeun gitu. Peperieun muhajirin ninggalkeun harta banda datang ke Madinah, Bapak pirani ge kieu gitu. Luar biasa. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mangka Umar nangis, Pak. Nangis anu dugikeun ka janggotna baseuh. Lalu dia berkata, "Tapi aku telah menikahi wanita-wanita sejahtera." Sanes wanita, Bu, punten sanes wanita, wanita-wanita seueur ajodi. Ajodi ameng atuh kaos, PLKJ 12 urangnya Kang Doni. Aya orang Jakarta, orang Tasik, aya orang mana deui, Pak? Seueur pokona. Ceuk ajodi teh cenah ti Cipada, cenah sugan. Bu, kaderisasi anu pangsena naon, Bu? Nikah, Bu. Itu mah oleh orang lain tong sebutkan NII nama entong. Oleh orang NII, oleh orang pergerakan Salafi, Pak. Lamun hayang mangaruhan hiji lembur, tikah murang kali tokoh. Beunang sadayana. Ta urang teh ulah ele. Siapa? Jadi pernikahan itu kaderisasi termantap gitu melalui pernikahan. Nah, iwatu iman rahimakumullah, Umar narik nangis, aduh cenah abdi mah teu sesuai cenah. Jadi hatosna Umar teh hoyong pangheulana nepangan Rasul di talaga teh. Dan telah dibukakan untukku pintu-pintu rezeki yang cukup. Kumaha cenah abdi mah beunghar cenah. Tidak apalah, cek Umar. Aku tidak akan mencuci baju yang lekat di tubuhku sampai kumal. Lah ya. Tigah lucu nyapunya, tapi punten lamun saur para ulama kieu, Bu. Lamun Umar nu nyarios ulah sok nganggap enteng. Matak Umar mah gaduh gelar al-muhaddas. Logikanya itu suka berbanding lurus dengan wahyu ilahi. Disebut nanti al-muhaddas, Bu. Jadi pikiran Umar mah kadang sok pas jeung wahyu Allah. Bahkan saat can ayat turun, kadang ku Umar tos kaemut, cigah ayat tentang hijab. Ban kawit nama tamu nu sumping ka Rasul teh langsung sok kareret wae istri Nabi teh ret gitu. Saur Umar teh, ya Rasulullah cenah asa teu pararantasna tamu nu sumping ka anjeun bari tiasa ningal aktivitas tuang garwa. Mending dihordengan cenah. Da benten atuh tuang garwa mapan ummul mukminin, ibunya orang beriman. Tah teu lami tidinya turun ayat kedah di hijab gitu. Itu diantaranya. Jadi eta Umar anu logika anak cerdas luar biasa anu dina Riyadhul Bukhari mah kumaha Pak? Saur Rasul, kaula teh cenah ngimpen ngaleueut susu teu diseepkeun dina gelas teh. Tah satengahna teh dibikeun ka Umar. Eta ngagabarkeun para ulama teh cerdas Umar teh, Bu. Saur Umar, Rasul cenah tos ngandika kitu mah ieu acuk moal di seuseuh pedah cek Nabi anu maka datangan talaga pangheulana teh bajuna teh kusut kucel dan tidak akan meminyaki rambutku sampai kusut. Cenah ti ayeuna mah moal mandi Pak. Saur Umar hartosna di dieu dipahami ku urang sadayana Umar wae anjeunna teh merasa sedih gitu. Sedih naon, Pak? Sedih miskin, sedih beunghar. Sedih beunghar. Urang mah sedih miskin. Umar mah sedih cenah abdi teu sesuai. Maka upami urang dina posisi anu Umar teh sedih henteu cigah urang, justru urang kudu leuwih sumanget. Katos, Pak. Di lamun urang dina posisi anu Umar teh hoyong posisi urang eta teh, teh berarti urang mah kudu leuwih sumanget. Fuqaraul muhajirin saw Nabi.
jalma-jalma fakir ti muhajirin teh yadkhulunal jannah maranehna baris asup ka surga qabla agniyaihim sateuat can agniya maranehna jalma-jalma beunghar maranehna teh bi khamsimi'ati sanah langkung payun fakir heula lebet ka surga engke nyusul agniya langkung payunna teh sabaraha lami 500 naon dinten sasih tahun 500 tahun Bu anu fakir mah tos ngojay di walungan susu leres kekecebrekan dina walungan khomer tapi tidak memabukkan bercinta dengan bidadari surga anu kekuatan nanti bagi kekuatan kuda teh melihat bidadari anu cantiknya sampai ke tulang sumsum lain juri Pak Bu aneh Bu jadi bidadari surga mah nganggo gamis saudara teh tapi neplak gitu bakat itu ngagurila luar biasa atos duduk di permadani harumnya tanah bagaikan minyak kasturi 500 tahun torojo agnia Pak Haji Bu Haji mah ngalingi lu cenah tos di dieu mohon cenah punten ku abi kapayunan coba apa biasa nama ibu biasa nama sabalikna nya di dunya mah Pak Haji Bu Haji Bapak Agnia Ibu Agnia tos lami di nu hajat teh torojo namanya sumping Allah seep tangge mah sabalikna nalika torojo ka surga teh lu nah geuning salira tos di dieu sumuhun cenah abi da kumaha cenah teh aya panghisabanana teu gaduh nya abi mah lebet we cenah ari bapa mah tuh mobil ngajajar motor ngajajar bumi di mana-mana nya dihisab we hiji-hiji gitu Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah maka di dieu perjuangan urang di jamiah teh tos pas Pak rezeki urang teh saeutik Pak tapi kumaha teh dibagi-bagi yeuh kanggo kulawarga yeuh kanggo jamiah yeuh kanggo pendidikan yeuh kanggo jajan dibagi-bagi ku Bapak Ibu luar biasa teraskeun Pak teraskeun urang teh beunghar henteu miskin nya tapi perjuangan selalu maju itu luar biasa Bapak Ibu nya urang teh beunghar henteu miskin henteu sedang-sedang saja tapi hidup terus berada di jamiah dalam perjuangan itu luar biasa Ka'ab bin Ujrah nguningakeun Rasulullah telah bersabda aku memohonkan perlindungan kepada Allah untukmu hai Ka'ab bin Ujrah dari para penguasa yang akan muncul sepeninggalku siapa ya golongan nu katilu Pak hiji golongan murtad nu diusir ti talaga Nabi teh dua golongan ahli bid'ah tah ieu nu katilu teh Bu para penguasa yang akan muncul sepeninggalku barang siapa datang ke pintu para penguasa itu lalu mempercayai kedustaan mereka kade Pak tarikh pemilu ya 2024 kade punten ieu teh dirancangnya ku abdi sanes sanes makalah pemilu sanes membantu kezaliman mereka dia bukan dari golonganku aku bukan dari golongannya dan takkan bisa datang ke telagaku dari anak Bapak Ibu jadi golongan katilu anu diusir ku Nabi pamimpin mudolim ahli korupsi pamimpin anu nyieun aturan nyengsarakeun rakyat pajak ditaekeun pendapatan diturunkeun pan saurusat tiar kitu ciri negara maju mah cenah pendapatan naik pajak turun bahkan pajak leungit komo cenah kitu tapi ciri negara anu mundur pajak naik pendapatan turun komo neangan gawe hese tah artinya pemimpin teh mulai kelabakan bagaimana cara menyeimbangkan aparat Ari artos teu aya nyantos we mun zaman Majapahit manaon upeti gitu we milarian upeti
Nah maka saur Nabi pamimpin anu dolim moal datang ka talaga kaula. Dan barang siapa datang ke pintu para penguasa itu, tapi tidak mempercayai kedustaan mereka, tidak membantu kezaliman mereka, dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Dia akan datang ke telagaku. Hai Ka'ab bin Ujroh, salat adalah bukti iman, sabar adalah perisai yang kokoh, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya takkan tumbuh secuil daging dari makanan haram, melainkan neraka lebih pantas untuknya. Dina hadis nu sanes Rasulullah meningakeun ka Utsman. Hadisna panjang Bapak Ibu. Di pondok, hai Utsman, janganlah kamu membenci sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku lalu dia mati sebelum bertaubat, maka para malaikat akan menampar wajahnya ketika datang ke telagaku pada hari kiamat. Sabda Nabi, tengah aku berjalan dalam surga, tiba-tiba aku melihat sebuah sungai di surga. Kedua tepinya berupa kubah-kubah mutiara berongga. Aku bertanya, apa ini hai Jibril? Dia menjawab, inilah Al-Kautsar yang Tuhan berikan kepadamu. Ternyata tanahnya berupa kesturi yang sangat semerbak baunya. Dina riwayat At-Tirmidzi ayat tambahan, kemudian aku diangkat ke Sidratul Muntaha. Di sana aku melihat cahaya yang agung. Anu tadi saur sim kuring, talaga Al-Kautsar, ieu mah tos fil jannah. Tadi mah Al-Haud qabla as-sirat gitu. Anu saur Nabi teh setiap nabi punya telaga, tapi Al-Kautsar mah inna a'toinaka Al-Kautsar, spesial ieu mah. Spesial, Bu. Sabda Nabi, Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kedua tepinya dari emas, tempat aliran airnya berupa mutiara dan permata yakut. Tanahnya lebih harum dari kasturi, airnya lebih manis dari madu, dan lebih putih dari salju. Namun ieu sadayana Bapak Ibu, ku golongan Khawarij sareng Mu'tazilah, mereka tidak meyakini adanya telaga Al-Kautsar. Saha cenah Khawarij teh? Nah, dina kitab Al-Milal wan Nihal dijelaskeun. Mu'tazilah teh disebat oge Qadariyah. Jadi Qadariyah teh salah satu nama bagi Mu'tazilah. Saur Rasulullah mah Qadariyah teh majusinya umat Islam, termasuk golongan orang-orang sesat. Mereka musuh-musuh Allah tentang takdir. Jadi gaduh keyakinan anu patojaiyah jeung urang kaitan sareng takdir, itu Qadariyah. Terus aya Mu'tazilah. Mu'tazilah mah orang-orang yang memberontak, itu Mu'tazilah. Istilah lainnya Murji'ah, Wa'idiyah. Mereka yang memberontak dari imam yang sah yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Jadi wayahna pikeun urang oge presiden teh Amirul Mukminin fi hadhil bilad, kumargi masih muslim, maka berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Amir urang dina bab agama Al Ustad Kiai Haji JJ Zainuddin gitu. Itu sudah dibahas di majalah Risalah Pengse. Amir dina bab nagaranya wayahna gitu. Maka berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadayana dijantankeun umat anu tiasa nepangan Rasul di talagana. Maka diantawisna ngalangkungan jamiah urang sasarengan Bapak Ibu berjuang kanggo tiasa tepang sareng Nabi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,